Ayo ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Hiburan sing janten jalan nambahan keimanan ka Allah Azza wa Jalla. Seni anu bijil tina sanubari mugi sing ngabukti jadi asih. Natrat jadi rasa ulas urang sing janten jalmi ulasan. Atuda teu kasawang kumaha jadina lamun hirup teu dibarung ku seni. Batin garing rasa ngahgar lir tangkal nu ngarang-rangan. Nyanggakeun geus kitu mah si awewe diruda paksa tay rasa kemanusiaan dina kaayaan keur kareseban larangan bulan nu kakara kalaman ku dirina poe harita. Waktu digadabah si awewe adug-adugan mitra ngalawan beri nyakaran. Nah atuh anak hiuk gampleng dampaleungeun manusia durjana nyayang kana pipi Mojang nu geus sawan ti samemehna. Jerit-jerit si awewe ngoceak bangkieung awakna ngabangkieung balukar tina tarikna eta tenggeulan ngalumpuhkeun ingetan jeung padeumna kasadaran. Nyi Mojang ngalenggerak kapiuhan teu inget kana kaayaan gebruk awakna ngagebruk ninggang ubin ngaringkuk lir teu nyawaan. Kadenge si Durjana sering ngagak-gak jadi wawakil kabungah manehna sabab geus ampuh meruhkeun lawan nu antukna kari wawangunan nu jadi saksi dipirig panungtung adan subuh jadi pamuka lawang kancuran Nyi Mojang dina carita kahirupan budak awewe nu ngaringkuk teling-eling digugulung ku seorang lalaki nu mabok inuman baruga diroga hala dikakaya disesep sarimaduna kalayan paksa. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Mitra kaum dangu baruga Nyi Mojang diroga hala dikakaya disesep sarimaduna ku lalaki durjana kalayan paksa. Setan biadab cek Sujani bari ngajorowok tarik tapi si durjana bangun tengah dengieun jorowokna Sujani nu sakitu tarikna basa Sujani ngajlang rek nyalametkeun eta awewe reup bumi alam jadi poe kaayaan didinya jadi ngadadak jempling nu kadenge ukur sora hujan anu masihan sabudeureun astana anyar ti ditu ti dieu pating jalegir batu nisan atawa tetenger kuburan anu dijieun tina kayu aya oge nu dijieun tina tembok dipulas ku warna bodas jeung hideung di hareupeunana nyampak kuburan ngarendeng sadua-dua barasat cahaya kilat babarasatan jeleger sorana ngaguruh ti luhur dituturkeun ku sora awewe anu ceurik bangun kanyanyerian. Barasat cahaya kilat babarasatan deui. Dina kaayaan kituna atuh ana hiuk gelebug aya angin anu tarik
Jengkang awak Sujani ngajengkang. Oh, Sujani ngagoak. Awakna labuh ninggang lemah na atuh. Barang Sujani arek cengkat, ana berai rasaan kayan didinya jadi cararaang. Sujani culang cileung red ka kenca red ka katuhu. Di mana ari aing? Cek Sujani pinuh kehemeng. Bari nangtung. Di mana? Aduh. Nah jadi cararaang kieu. Bari jeung beurang ieu. Geus beurang kitu ieu teh. Manehna teu boleh emang dihareup salah sahiji imah nu keur hajat rongkah. Panganten lalaki awakna diatalan beungeutna di puburan wedak kandel. Tuluy di sampingan dodot make baju tarate leungeun di gelangan. Jeung kilat bahuan sirahna di makutaan. Ari panganten awewe diatalan beungeutna di keningan tuluy di pupuran gelungna di kembang goyangan. Bari jeung di sigeran. Awakna make apok susu. Di bajuan tarate tulu di sampingan songket tabur. Kaos selop sakumaha biasa suang berlian harga puluhan juta broy-broyan dina ciliina. Gelang di tarates inten kenca katuhu kilat bahu emas duket mending ditabur ku inten ramo pinuh kuali dina dada numpuk kongkorong tilu rupa. Sanggeus tarapti jurung kunung panganten awewe nangtung ditungtun ku hiji sepuh istri-istri ngalet ngiringkeun. Tuluy didiukeun dina kursi direndengkeun jeung panganten lalaki di tengah imah. Papakean pangantenmu biar marakbak matak hebar ningali. Ari itu saha nu kawinan? Saha? Cek Sujani pinuh kabingung bari lengah-lengok. Mitra kaum dangu kadorong kurasa kapanasaran. Hayang nempo leuwih deukeut tuluy Sujani muru kapala badinya ngadeuketan. Barang jog anjog breh katempo pisan. Nu dipangantenkeun teh Dokter Salim keur direndengkeun jeung Neng Dara. Si bapak eta teh mal kapalingan panejo aing mah moal salah deudeuan. Sanajan memang deudeg pangadegna jeung beungeutna kawilang ladang ora, tapi bener eta si bapa aing apal kana sorot matana. Cek Sujani bari merong ka panganten lalaki. Can apal harita mah yen panganten awewe teh taya lian iwal ti Dara. Barang ret manehna ngareret ka panganten awewe, manehna kurang kerung heula sakadapan. Ari eta saha awewena? Budiah kitu, debet asa lain. Sujani terus nalak-nalak ka awewe nu diuk disagigireun Dokter Salim. Lain budiah eta mah. Teu salah kitu dedelan aing teh. Cek Sujani bari ngagegesek panona tuluy dibelel-belelkeun ku sorangan hayang leuwih awas. Barang geus tanget gebeg manehna ngagebeg. Dara. Neng Dara eta mah. Sujani bengong sengutna menit calawak matana molohok kawas mata simeut. Sajongjongan manehna ngajanteng di buruan imah anu hajat. Bade nyerangkeun naon-naon anu katempo ku manehna dina mangsa eta. Nya bener. Dokter Salim keur pangantenan jeung Neng Dara. Ari budiah kamana budiah? Sujani teu boleh hemeng. Manehna can ngarti naon-naon anu kajadian. Basa Sujani arek asup ka eta rohangan. Hayang leuwih deukeut, hayang jelas nempo kaayaan. Nah atuh, anu rieg-rieg teh bumi alam asa inggeung. Tolonjong ka kenca, tolonjong ka katuhu, Sujani teu tolonjongan. Gelebug aya angin nu kacida tarikna, teu lila ti ditu ti dieu kaluar haseup mending ngelun. Moekan eta patempatan. Tapi teu lila, basa haseup nungtutan ilang, breh katempo ku Sujani Dokter Salim keur ngajanteng di buruan. Papakean geus robah, nu tadina make kostum baju panganten teh ayeuna mah make baju sare, bari naleungeun nyekelan spray bodas. Si bapak kanaon eta? Cek Sujani nu teu boleh hemeng.
Sakedapan Sujani masih keneh ngajantang barejeng bingung. Manehna heran nah dokter Salim ujung-ujung ngajantang di buruan imah bari mamake baju piyama. Nah atuh, can ge kabingung na leungit kadenge sore dokter Salim nyorowok ditujukeun kanu di jero imah. Pak Herman, bumilah, kadenge dokter Salim gura-gero. Di jero imah aya nu ngaberetek setengah lumpat nu tayalian iwal ti Neng Dara muru katepas. Dara. Sujani ngagerowan jojorowokan. Tapi Neng Dara kawas nu teu ngadenge. Barang dirawel leungeunna plos Sujani kawas ngarawel angin. Bari jeung teu ngareret-reret acan ka Sujani Neng Dara teh terus lumpat ka buruan. Nu ngariung pada ting raringeuh. Pak Herman cengkat tina diukna. Bumilah ka tembong reuwas. Reug Neng Dara ngarandeg tuluy ngajantang ditepas bari ngawaskeun dokter Salim nu geus ngajaga di buruan. Salingkar Sujani nyalingkar ka tukangeun Neng Dara tuluy nyerangkeun. Bari cileungeung katempo ku manehna dokter Salim keur pepeta bari ngagugusur sapre bodas urut sarena. Kang Salim, di mana? Nanaonan kegituan? Cek Neng Dara bari kerung, barung jajantungna nu ratug tetunggulan. Mata dokter Salim buringas amarah katangan tina roman salakina. Nya si bapak mau salah di si bapak aing apa karena surat panona. Sujani toleh galecok sorangan. Anjeun awewe teh bener Dara. Kadenge sore dokter Salim mani bedas ngajorowok ditujukeun ka Neng Dara nu hareugeun. Anjeun awewe teh boga harga diri. Kuring era anjeun geus dibanan wiwirang ka keluarga kuring. Utamana anjeun geus ngancurkeun harga diri kuring. Cek dokter Salim. Rob jalma-jalma nu keur balak kecerakan jul-jol milu ngariung. Nu liwat adeureun malah milu nempokeun di tungtung pakarangan. Pak Herman ngajega tukangeun anakna nu geus rembay cimata. Laju dirontok di kekepan ku Bumilah. Demi Sujana anggar nyerangkeun ti kadeuketan. Maksud aja naon Salim? Cek Budiah ngoceak kaburung kurasa tugenah. Pak Herman ngararet kanu keur paungku-ungku tuluy mencerong ka Salim. Eta mah jika na hidung papanan Neng Dara meureun nya. Cek Sujarina jero hatena. Ngira-ngira. Pak Herman, Bumilah. Kadenge dokter Salim nyorowok deui. Poe ieu kuring Salim nyaksian disaksian ku sararea. Nalak Dara putra Salila. Dirina lain manoja suci nu bisa ngajaga harga diri ka wanitaanana. Dara geus teu parawan, teu bisa ngajaga kasucianana. Kuring kabalejog geus ngawin awewe ublag awewe parucan. Mitra kaum dangu. Barang ngadenge dokter Salim gitu beuki yakin we Sujani teh. Tuh bener cek aing oge pasti si bapak ngan ngora keneh. Kurang ajar si Salim. Ilaing geus mitah anak dewek. Cek Pak Herman bade nyerenteng. Tapi kaburu direjengan ku salah saurang lalaki kolot nu kabeneran teh jauh nangtung deket Pak Herman. Sabar bapak, sabar sing emut kana teu wadi bapak. Cek eta lalaki kolot bari negeran Pak Herman. Cicing lepaskan dewek. Kurang ajar tamang keluk teh. Geus kumaha ningahin anak dewek. Awas ya. Mana bapak sia tidak ka dieu tepungan aing. Sabar bapak, entong kalalanjoanan sabar sing ngemut istighfar. Ye buktina ye. Cek dokter Salim bari ngalungkeun sapre ka hareupeun Pak Herman. Nu geus pada ngarajengan sabab dihurun amarah. Adat kampung ieu teh bisa narima pamajikan hina kawas putra Salila. Permios. Dokter Salim bari terus ngaleos, ngagidig bangun tenangan, taya kahariwang. Koceak Neng Dara ngoceak. Kang Salim. Les nu geulis ka Pidara. Balas ngabendung lara wirang teh salakina. Dara, cek Sujani bari lumpat nyampeurkeun. Tapi na atuh ana hiuk aya angin ngagelebug tarik, celang awak Sujani mah celang. Bru ngagebru ninggang lemah. Can oge ngumpul pangasianana. Ujug-ujug Sujani geus aya di hiji rohangan imah. Sujani teu hafal eta imah saha. Koceak kadenge ku Sujani aya awewe kokoceakan. Basa nempo di lawang pangkeng aya jasad awewe nu keur gugulayunan ngagantung diri. Dara, cek Sujani ngagoak. Mitra kaum dangu telilat rojo lalaki kolot nyamperkeun tuluy ngagukuk hujan cimata. Neng, kumaha atuh Neng? Neng teh betega. Neng, kumaha atuh betega ka ibu Neng? Dara, cek Sujani deui nu harita kada kesadar kana tetempoanana.
Yen anu ngagantung maneh maihan teh tayalian iwal teneng dara. Gajeleng Sujani ngagajeleng ngadeukeutan. Oro kaya basa maneh ngarampa awak neng dara nu masih keneh kaeurad ku tali tambang. Bet teu katewak leungeunna ngeplos kawas ngakana angin. Sujani culang cileung bari neuteub layon gugulantungan. Sirah nu geulis ngadangheuak mata geus maliki hideungna. Waruga dibungkus saprebodas nu dicangreud lebah dadana. Beungeut geuneuk genteul jadi wawakil atina nu geus maleukmeuk. Getih nyarak celakan na tungtung indung sukuna. Getih nu ngabayabah na ubin netelakeun getih nu kaluar tina laranganana. Kembang ros beureum dikepeul na dampal kiwana sawareh geus dipurutulan luhur pangsarean. Neng, dada anak bapak. Neng, ya Allah Gusti, naapa jadi kieu, Neng? Katempok ku Sujani lalaki kolot ngagoak bareng jeung garwana. Ceurik jejeritan basa nempok kembang kasih na keur ayun-ayunan na tihang malang nengah pangkeng ngagantung maneh. Neng, ku tega ninggalkeun ibu jeung apa kunaon batuluasan Gusti anaking anak ibu. Dara, kembang hati bapak hampura. Bapak nu hampura bapak salah nu salah ya ampun, ada ampun Gusti. Duanana ceurik paungku-ungku disimbutan ku kana langsaan. Mangsa wanci geus teu nyesakeun panasna mata poek, nambahan poek sajar teuing poek nararasaan. Sungkawa kabina-bina mipit kembang di buruan sing horeng ngarek piuleuleyan. Telila jul-jol jalma dararatang mireungeuh kaributan di maeta bari saurang oge eueuh nu malire ka Sujani nu ngajanteng hareupeun layon. Barang nempo waruga nu masih keneh gugulantungan teu kurang nu lalumpatan deui balik keluar. Telila jol sababaraha urang polisi datang milu nyakseni. Para pupuh lembur jol-jol dulur-dulur ti kulawarga nu jauhna nu deuketna daratang nyaksi na panungtung tetempoan. Geus kitu mah layon diturunkeun dipariksa diurus sakumaha mistina. Saprebodas ngungkus waruga buligir nu pageuh-keuweuk sagagang air mawar. Sujani anteng ngajanteng bari olohok bengong basa nempok kolot nu sakituna langsana. Samagaha ilang pakarapan tina pikir kulawargana nu ditinggalkeun. Sujani ngan bati ngaulang dina teutepan anu kosong. Bumilah katempo kumanehna keur ngalempreh cipanon Sujani ngalembereh basa ditembongkeun tunggara nu taya watesna. Kokolebatan na kongkolak matana lalakon basa mimiti pagih jeung neng dara di hareup terminal Cicaheum sababaraha waktu ka tukang dina wanci manjing Janari. Hampura apa, ibu? Aduh tobat Gusti. Lalaki kolot nu tayalian iwal ti Pak Herman ngaguguk bari ngagubulung pamajikan anu kapiuhan. Barasat cahyak kilat bawarasatan. Jeleger sorana ngaguruh ti luhur. Tungtung nama sada guludug bebladagan awor jeung sora angin anu ngaguruh. Hut awak Sujani kawas aya nu nyiwat satakarna. Sujani ngagoak koleang, awakna karasa ngagoleang. Ngagadebut labuh ngalungsar dina luhur taneuh. Mitra kaum dangu awak Sujani kawas aya nu nyedot ku hiji kekuatan goib anu sakitu rongkahna. Ngan anehna teh sakitu tarik ngabebeut awak Sujani teu kunaon-naon malah nyeri oge henteu. Telila paralak hujan turun maseuhan awak Sujani nu masih ngurupung na luhur kuburan. Bukna meniran cucut. Telila ret hujan lalaunan raat. Nu nyesa ngan ukur girimis leutik ka Janari nakeun. Cungungung sada anjing pating cungungung di tukangeun tangkal caringin anu garede. Sujani beungeutna pias awak karasa leuleus satulang sandi. Tapi teu karasa nyeri ngan leuleus asa dipupul bayu. Lir ibarat kapas nu kaibunan. Ngulapes teu walakaya nu akhirna kadenge ti kajauhan. Hawar-hawar sora dan subuh. Sorana kadenge melas-melis asup kana hati sanubari.
Nyah Sujani bentak. Sirahna asal lieur bari rumanggiung jung manehna maksa genangtung. Red kakenca, red kakatuhu, gebeg manehna ngagebeg. Sakedapan molohok badis arca. Sanggeus pangacianana rada kumpul, Sujani ngagebeg barang nyaho manehna keur aya di tengah-tengah astana anyar. Red kakenca. Di mana ari aing? Nah, bet aya di jero astana. Cek Sujani ngomong sorangan. Red manehna kana taneuh nu bieu ditalungkupan ku awakna. Nah atuh. Ana breh teh kasorot ku cahya lampu neon nu aya di gapura makam. Aya kuburan nu dina tetanggarna aya tulisan. Kaciri pisan sanajan teu pati jelas oge. Tuluy ku Sujani dibaca lelaunan barejeng digarendengkeun. Herman Suherman lahir di Sumedang. Tanggal seperti teh. Cenah bari ngaguar-guarkeun tetanggar kuburan anu geus rada lukutan. Herman Suherman lahir di Sumedang tanggal 7 Oktober 1845. Wafat di Bandung tanggal 17 Januari tahun 2017. Cek Sujani barang red mah ngaret kapalebah kencaeun eta makam. Breh deui digigireun eta makam, aya deui kuburan. Dina tetanggarna aya tulisan, tuluy ku Sujani dibaca lelaunan bari jeung digerandangkeun. Milah Nurjanah lahir di Bandung tanggal 20 Agustus 1855. Wafat di Bandung tanggal 15 September tahun 2015. Makam satu ieu teh. Oh iya ke. Milah Nurjanah ieu mah makam anu basa kamari maot teh meureun nya. Anu cek si bapa warung teh. Cek Sujani manehna kakara kesadar yen manehna teh keur aya di makam astana anyar nu basa kamari neangan imah neng dara teh. Sanajan kitu manehna teu apaleun yen eta tetanggar kuburan teh lian iwal ti tetanggar kuburan Pak Herman jeung Bumilah indung bapana neng dara nu parantos pupus sabatara waktu ka tukang. Sujani culang cileung rai bulu pundukna pating puringkak. Geus kitu mangan bertek bae mehna lumpat sakelumpat lampet ngabecir teu melire kana naon-naon. Jog anjog ka sisi jalan leok ngenca beras ka jalan pajagalan. Kakarak di dinya mah hatena rada longsong. Kusabab geus katempo kendaraan ulah liwat rek kapasarkeun. Di dinya mah manehna leumpang ngajugjug ke tempat kosna. Mitra kaum dangu. Basa Sujani geus tara nepi ka tempat kosna reg ngarandeg di buruan. Manehna teu wakasup sedengkeun lampu listrik mah geus surung deui harita teh. Tapi meuni rehe kaayaan teh kawasna mah masih keneh talibra sare tatangga kosna teh. Di hareup oge eueuh sasaha deui, eueuh tukang beca hiji-hiji acan. Anu biasana wanci subuh teh sok aya di dinya nganterkeun anu rek ka palasar. Red mehna ngarelet kana panto kosanana. Molongo. Olah, panto molongo geuningan. Kumaha mun duit aing anu maling? Gerentes hatena danya basa harita manehna ninggalkeun tempat kosna teh. Teu malire kana panto-panto acan. Geus kitu mah bus Sujani abus, berkah duit ceng celengan masih aya, teu kacoceng saperak-perak acan. Jebrug panto ditutupkeun di jero, jepret dikunci. Gek mehna diuk na luhur kasur, bade nyarande kana tembok. Baju bararaseuh rambut rancucut karasa ayeuna mah sirahna mani lieur jung cengkat rek ka kamar cai. Sanggeus mehna marsihan awak mah jeung salin baju koloyong Sujani ka tempat sarena deui. Saking capek akhirna manehna nepi ka lelenggutan. Dina kaayaan sadar jeung henteu reup weh manehna kasarean.
Mitra kaum dangu anu nuju ngadangbukeun mangga ngadongeng anu dipikasih di pekaheman ku manggang salawasna urang teraskeun. Ayeuna urang kocapkeun waktu ka tukang dina peuting anu sarua. Kira-kira wanci sareureuk kolot di imah Budiah jeung Dokter Salim. Keur talibra sare, boh Budiah, boh Dokter Salim. Pon kitu deui jana jeung biina. Angin peuting ngahiliwir nebak nedang daunan pating keresek, pating korosak nyakeun daun dadap nu aya di tukangeun imah. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan dina jukut nu aya di buruan. Milu maturan kaayaan peuting harita. Di imah teu kadengina naon, jana sare di kamarna dibaturan ku biina. Pon kitu deui Dokter Salim jeung pamajikanana geus nyaragrek tibra di kamarna. Kira-kira wanci janari gede, hiliwir aya angin anu nyecep karasana. Ngahiliwir asup ka jero kamar Budiah jeung Dokter Salim. Kolebat aya nu ngolebat di buruan, les ngaleungit dina lawang panto. Kolebat deui ngolebat di jero imah, les ngaleungit deui di hareup panto kamar Budiah. Salangsang aya sesengitan kembang nyambuang pacampur jeung bau getih manih hangru. Kolebat eta jirim bodas ku kolebatan di luhur langit kamar. Nah atuh anapal teh napal dina internet awas cak-cak bari beungeut yang hareup ka handap. Rambut ngawig-wig teu beda we ti kuntil anak, teu beda ti kunti bari merong ka Dokter Salim anu keur sare tibra. Ret ka Budiah gelenyu eta jirim bodas teh katempo beungeutna imut ngagelenyu. Las pledug jirimna jadi haseup terus muter ngulilingan kamar. Lila-lila haseup teh ngai pisan terus nyulusup ngaraga sukma kana awak Dokter Salim. Nah atuh terlilati harita kadenge Dokter Salim ngalindur. Mirah, Bapak minta waktu deui Mirah. Pokona mah imah pasti dipangbalikan ku Bapak. Entong ninggalkeun Bapak atuh entong Mirah. Entong. Dokter Salim ngalindur sababaraha kali ngomong sorangan ngan Mirah deui. Mirah, Bapak minta waktu deui. Pokona mah imah pasti dipangbalikan. Kulisik Budiah ngulisik ret kasalakina bari kurang kerung sorangan. Mirah, Bapak minta waktu deui. Pokona mah imah pasti dipangbalikan ku Bapak. Apa ieu apa? Cek Budiah ngomong galaunan. Dikitukeun Dokter Salim malah beuki meuweuh ngalindurna. Bibirna awas aya nu ngagerakeun. Mirah, ulah ninggalkeun Bapak. Pan saur Mirah oge Bapak teh raos sanes. Teu kedah salempang ku Bapak dibelikeun imah di Bandung. Mirah pindah ka Bandungnya. Tong dimanis deui. Keun gawe di klinik mah eureun we. Meh jongjon. Mirah. Manis. Klinik naon atuh maksudna siapa teh ye? Apa hudang? Cek Budiah. Cacap Budiah ngomong hiliwir aya angin nu ngahiliwir di jero rohangan kamar arinyana. Dituturkeun ku hordeng jandela kamar anu pating harlab. Apa hudang? Cek Budiah bari ngaguyah-guyah awak salakina. Korejat Dokter Salim ngorejat hudang tuluy diuk bari nyarande kana tembok. Panon bolotot kawas nu geus beunang ku eureup-eureup. Ngomong naon bieu teh? Ngomong naon? Apa teh ngalindur ha? Ngomong naon? Ngomong naon apa? Sanu ngalindur? Penting wancina molor. Hayo ngaguguyah salaki. Bieu apa ngalindur? Nyebut-nyebut ngaran Mirah segala. Manis gitu jeung klinik segala. Saha eta teh? Saha? Ari si ibu Mirah mana ieu teh? Mirah mana? Bapak bieu ngalindur Mirah wae saha eta teh? Mirah mana ibu? Demi Allah teuing sumpahna ge. Sok sumpahna naon ge daek bae cilaka Bapak mata. Daek tabrakan daek asup ka jurang oge sok. Nah atuh cacap Dokter Salim ngomong kitu. Cacap Dokter Salim susumpahan anak cikikik teh aya sora nu seuri nyikikik nungan kadenge ku Dokter Salim wungkul. Bu, sore naon tah? Sore nu seuri? Cek Dokter Salim bari rungaringeuh. Alah, montong mang palerkeun. Jawab saha Mirah teh saha? Jawab si anjing, jawab bangsat si Salim. Awah Mirah, awah Mirah. Mirah meroh saha Mirah? Coba tuh cacapek teh. Nu hormat ka salaki teh. Kapan kieu ge aing imam?
Mentong emang palerkeun sia jawab. Mira teh saha jawab si anjing, jawab bangsat sia Salim. Nah atuh ana hiuk gampleng harita kene dokter Salim dicabok ku Budiah tarik naker. Bangkieung beungeut na ngabangkieung ka gigir. Ngaku sia. Sia geus kapanggih modal sok sia jujur ayeuna. Lamun aing teu mihormat sia salaku imam rek naon aing bebelaan ka rumah tangga jeung sia. Bari jeung teu mampu mereka turunan oge sia. Ingat sia Salim. Nanaon hari maneh? Dia malah ngawal-walkeun. Hog, sakalian ku aing rek dikawin si Mirahan hari kitu mah. Sia geus mimiti loba sungut, teu nyaho mun salaki keur lieur. Atuh mitra nempo dokter Salim geus katempo ngambek kitu mah Budiah ge ledet deuleuy ayeuna mah leuleuy. Pok deui ngomong kalayan Daria. Lieur kunaon atuh apa teh lieur? Lieur rek manggieunkeun imah kitu. Jika kumaha tuh si Mira teh, mereka nepikeun ka bawah kana ngimpi sagala kagundamkeun sagala. Sok apa kawin deui ngan apa ingkah ti imah. Dokter Salim dikitukeun lain sadar, malah kaplok bae Budiah dicabokan. Sia. Ada Kesebelan sia ya. nyari sia Salim, nyari. Hiuk gampleng Budiah ditampiling. Atuh sakuatna oge tenaga awewek jeung kakuatan awewe ditenggelku tenaga lalaki mah teu buru ngagoak. Kurang ajar sia pamajikan terus tunjung sia ieu rasana. Ya. Nyari sia Salim, nyari. Gampleng deui Budiah ditampiling, dicerak Mindo. Tuman sia, geus kumaha ngusir ka aing sia, rasakeun sia ya. Bangkieung Budiah ngabangkieung, geuwat mahena turun tina tempat sarena. Ngan pasacengkatna pisan, ngan habak bae ditajong tonggongna. Atuh blak Budiah nang kuban, disungkruk ka handap awakna ngudupung dina ubin bari humaregung. Ibu. Telila kadenge sora jana lumpat di kamarna, dituturkeun ku biina. Kabeneran panto kamar Budiah teh teu dikuncian. Atuh blak panto dibuka ku jana. Ngan basa jana rek ngarontok Budiah, orok kaya kaburu digeweungkeun manten ku dokter Salim. Nu harita geus ngabadaga nang tungorek nyiksa Budiah deui. Bawa ka ditu si jana, bibi. Cek dokter Salim bari nyentak. Hayu jana, hayu ngirik salat ibi hayu. Ceuk biina sieun. Waktosna tanya kapan mitra. Cag heula urang tunda jejer carita dina episode anu ayeuna. Gesan enjing atanapi pageto urang teraskeun deui. Samantawis ayeuna mahkeun urang teunden heula dihandeuleum sieum, gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang, gesan alaeun. Paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina, dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancingas rasana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment laras pisan.